hayu urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat ulah parasean. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, Di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng nate. Hayu ah urang aja yuk. Ayo. Neng kene museup we daripada cicing di imah mah happy komo nyandung malah aing mah daripada di imah jangar pusing lauk menang opat lumayan dengkleng dengdek anaking jimat awaking ikaneh wae teh. Weh, berat budung euy. Ngoseup? Nguseup atuh mah ada lieur di imah mah. Mikiran nu kitu nu kieu. Kira naon atuh di imah? Mikiran itu mikiran dia nguseup maka bang berangkeun mereka stres. Oh, nya tuh bener. Lain dong. Hah? Ari ta nu kieu teh naon ngaranna? Jejer nu kieu. Jejer? Heeh, jejer keur nguseup keur ngalungkeunana. Sabaraha nu kitu meulina? Kumaha merek ieu teh meuli teh baheula teh 8,5. Kapan setengah? Ieu na hungkul. Mahal tuh dong. Oh, mah da alus ieu mah basre. Ieu naon ieu nu kieu? Ieu mah senar. Senar. Oh, jadi kenur keur ngalungkeun jadi ka dieu eta lewat dieu. Sabaraha nu kitu? Ieu mah murah di pasaran di sok aya paling 30 15. Tah ieu dong. Nu kieu naon dong? Mario. Rio. Oh, Sabaraha meulina nu kitu? ieu mah gope paling. Gope. Oh, ieu mah Rio mah keur muterkeun dia mun selalu geus meunang. Heeh. Ieu puter kitu. Geus menang sabaraha hiji? Lo? Opat tuh nyangut deui tuh. Mana opat teh di mana? Tadi dia. Oh, alhamdulillah menang opat. Make nu kieu? Oh, make eta nu kitu. Tah ari nu kieu sabaraha dong? Koja teh Meuli nu kieu? koja mah murah kan 30 kojam. 30 ribu kojam. Itu mahal. Emangnya rek naon atuh ka dieu? Ah, ya nanyakeun we atuh meuli teu meunang. Goblok, eukeun teh rek nguseup. Ini teu meunang nanyakeun oge. Goblok. Ah, Tuh jadi teu meunang tuh. Goblok. Buat nanyakeun jadi teu meunang. Dasar. Jadi eueuhan. Entar mah geus menang 5 urang. Goblok-goblokna teh jelema teh. Nanyakeun na hungkulan di temalan. Yuk hayu urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Dasa iya bener itu alamat teh. Tuh bener. Hanap deui eta wa kitu. Oh. Itu ya jelema coba. Tanyakeun nah. Mana atuh nu rek tatanya teh wah aing mah. Wayah kieu bayareun loba aing teh. Duit can aya ieu teh. Bingung aing teh. Si Akang cigana rek tatanya ieu ka urang. Wah, aing menang duit. Ieu mah jadi bahan deui keur piduiteun gede ieu mah. Walah. Jika orang jauh euy. Umpan ya. Aing api-api ah. Pak. Punten abi teh milarian alamat tapi da teh titipna teh di dieu leres tuh. Alamat naon? Bade ka bapak saha tapi da leres. Oh, Anu mohon. panyangan. Mohon. Aya peryogi naon? Peryogi we abi. Leres di dieu. Laras aya titik. Ini titiknya mah di dieu. Tempatna mah di dieu. Mun. Aka aya peryogi naon ye? Beta taruh. Nya atuh pan tataros teh seueur. Kanggo ieu ada abi mah kanggo damal sabaraha tah?
Kanggo damel. Biasa. Oh nya tiasa tuh kanggo damel. Ulah wara Kang di dieu mah kanggo damel. Akang aya keperyogian naon? Ieu tah. Terang pokona mah. Oh aduh, di dia penunggu di dia. Abdi mah nu ngajaga itu. Tuh. Oh, anu saung eta. Tah. Oh. Eta abdi nu ngajagana. Tapi laras itu takon-akon. Atuh laras telepat pokona mah. Akang ayeuna tadi yang kanggo naon? Damel. Laras ya bade kanggo naon? Yang usaha damel gitu. Yang sukses ya, Bing. Tapi dah aya hargana atuh di dieu. Ya hargaan. Aya hargana atuh. Sabaraha cenah. Naon heula ieu nu badena? Pami kanggo damel. Damel weh. Oh, satu kela. Ayana tulisan, Kang, kalem. Aduh, Kanggo damel. Gocap, eta teh gocap kanggo damel mah. Naon deui so? pami kanggo ka istri. Tah ieu mah 50. Terus? 50 atuh da kanggo ka istri ieu mah. Pokona Kang mun akang tatanya di dieu dijamin pokona mah begitu uih besokna Tokcer. seueur nu kajantenan atuh. Sok Teh. pada naros daun deui. Pangosna teh teu tiasa turun. Oh nya henteu atuh dah geus ieu dituna atuh. Iya nu ngajaga ti tahun sabaraha aya 5 tahunan. Tah hiji deui cikan ieu mah Naon? menawi murah sugan murah. Hoyong sae suanten Tah, baraha tah. upame masalah suanten mah 200. Langkung awis ya. Atuh. Akang mah moal rugi upami akang suantenna sae. Insyaallah pokona mah. Seueur nu mariyogikeun tah. Sedap. Baraha itu nya aduh. Hah? Tapi laras akang gitu. Iya pengurus nu ngajagana iya atuh. Di dieu teh kuncen gitu. Sadayana nu di dieu mah ka dieu napungana. Ya abdi mah hoyong eta we lah nyanak anu Naon? sae suanten Iya, nya 200. nya wios. Oh, atunya siap atuh. Sekarang. Tanggal ku abi. Ah. Abi teh luka sabae teh nyarak acisna da manawi teh teu mayar. Oh, aya hargaan atuh. Oh nya kalas eta. Ah nya ieu mah jajab abi we nya. Siap pokona mah. Kan ibarat ageng mah henteu ieu mah nyaman. Oh, teu sawios. Ieu mah eta we mun abi hoyong dijajab ka kitu. Oh. Oh, eta mah jadi teu kengeng aya sareng abdi mah. Kedah akang nu turu nyarira. Da abdi mah ti dieu tong ka mana? Ada perkawis artosna eta teh kumaha? Oh, ieu mah pan abdi nu ngurusna ieu mah. Ari ka ditu abi Nya tuh. Itu aya tangkal. Bumi nya. di dinya we mah. Cobian heula lah. Dangke ditu aya. Pokona mah aya anu jangotan pokona mah di ditu ta eta. Oh, tapi leres nya leres. Laras atuh abdi nu ieu nang nu ngajagana. Ya, Cobian. ka hanape atuh abi nya. Mangga. Ya nuhun Kang nya. Siap. Ai. Lumayan pokona mah. Ai. Lumayan pokona mah. Kela. Pulang ngadenge ya urusan duit naon masalahna ya. Di dia mah karuhun baheula. Di baheula di dia. Ulah sok. Kela tenang. Naon aya akang sektara para rokok. Iya masalah duit jeung ngadenge di dia masalah duit. Ya mah tanah dewek. Lain dewek. Nah iya anu sok kulintingan di dieu. Karuhun ieu mah tanah karuhun. Orang kumaha? Ulah sok macam-macam lah yang di dia mah. Hayang naon atuh? Nya atuh piti-piti ye ulah sangamanana. Aing nih, ya kang orang mana? Iya mah urang dia saya mah asli nu boga tanah ieu kabeh. Tong beja-beja tapi kana jelema nu tadi. Nya moal di dinya bener mah. Nu tanyakan itu nih. Heeh. Ulah sok sangeunahna di dinya. Balik kang ah. Masuk awas sekali deui ka dieu ya. Dipincangan geura sukuna tah. Awas. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti
yuk babarengan yuk dilalajowan teniat nyinggung sasaha omat ulah parasea tong hilap subscribe di subscribe Di like di komen atuh teh hilap lonceng lonceng nanti hayu urang aja yuk